Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh agama, wabil khusus ka putra Kiai Basri, yakni Kiai Taki. Alhamdulillah katingali jag-jag waringkas duka istri sabaraha terang. Hiji, dua, wallahu alam. Sigana nu kanyahoan mah hiji. Ceung-ceuman di Bandung aya sigananya. Urang doakeun mudah-mudahan dipanjangkeun umurna, pasihan kakiatan ku Gusti Allah, kanggo nyaangan urang balerea ka Kiai Cilejet di dieu, bil khusus ka anu nyambut tadi nu sakitu poharana bahasana lain bae ku urang dieu kaharti bangsa Bangkong ge ngarti tah mah. Alhamdulillah bandingan kitu kotok ge tadi hudang. Alhamdulillah para aparatur pemerintah nu alhamdulillah camat purigil-purigil gaya. Maksudna di Tangerang mah kaditu pun acara pengajian moal wanian make baju sakieu camat. Atuh di dieu mah mending diturunkeun dak camat kos kitu mah. Stop ke. Maksudna diturunkeun ge lain jabatanna ti dieu geus turun sorangan nya. Cuma sok kaju bae. Alhamdulillah geus puguh meureun erat maharaya RW, lurah, camat, kemudian atuh polisi, luar biasa, TNI, araya kabeh. Mudah-mudahan nyana niatna ulah macem-macem ngaji bagi sakitu. Niatna ngararaji titik. Periwit bangsa dijual kunyana periwit. Namun niat ngaji mah.
terutama pisan kapun adi dikiaikeun kurang dia ku kula henteu tusi bae kula mah. Alhamdulillah rada nipu sabarra kakakanyana acarana ngariung bae cenah ka haji ngariung hadiah puji beres aya kitu ona insyaallah tuh ka haji ge ka ditu aya 2 poe deui ka pelaksanaan bakal rada loba cenah ka haji cenah pan atuh loba nyarahun cenah ka haji deui ka dieu atuh nyarahun ge kajeun urang mah atuh hadiah puji balik henteu cenah yang haji saeuti nipu mah kitu cacak-cacaknya holobaan ki atuh moal kula ge oh barang tadi di itu listrik ge ngahutang meureun sigananya ya Allah ya Rabbi tapi bunga nu aya sebab motifna lain rek nanaon ngaji carita politik aya kitaki di dieu carita keamanan aya polisi di dieu carita korupsi aya si ieu di dieu alhamdulillah urang mah carita ngaji bae ya Allah lengkap aya geus kabeh kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang kempel di dieu nina raraga nu teu jelas undangan pertama walimatus safar 2 poe diralat deui silaturahim 2 poe deui diralat deui kumaha ka haji bae ai sia kumaha sih ya dage geus teu kakaper puyeng meureun alhamdulillah deuk nu mana bae ngaji kene geus urang kuari kumpul di dieu lepaskeun kepentingan lepaskeun muatan lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tanggal awi ulah bawa ka dieu anu partai gantungkeun di tanggal rambutan ulah aya polisi periwit nabikeun ka monyet urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji we ngaji beres ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal paeh geus paeh bakal ditanya abri moal salilana mamawa balok di dieu ai hayang mah bawa tuh di kolong balok ku sia bakal paeh sarua bae nu di partai nu di pamarentah kiai bakal paraeh geus paeh moal ditanyakeun naon amal perbuatan amal ai kiai ona mentah geus jelas cara matu amal-amalanana jonggal poe maca Quran mun aya nu ngondang tapi tak bangsa si ieu tah aya we nu ngondang maca kulhu we nu ngondang tilok ya Allah ku bloon teh kiainya atuh kiai bloon atuh komo sia ablaul bloon sia mah urang lepaskeun maksudna gerage yuk urang ngaji mah neangan ilmu menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala lamun urang nyaritakeun ngaji kula boga dongeng baheula di Turki aya hiji anak raja awewe geus geulis jasa berarti tah kan lamun kieu mah ya kumaha eta geulis geulis biasa bae lamun ditanya kumaha eta geulis geulis rada naik tapi ya mah geulis do geus tanding tah mah geus beda tah lamun cek santri mah ku bahasa ge geus ganyahoan nanya urang ka kiai tuh naon berarti di hati nanti teh sono bilang oh
Jadi tidak gerak carita ku santri mah geus kajahoan sebab aya korena jeung aya dilalah. Santri mah paling terlebih pinter di bupati. Ya, bupati mah pinter dengan sakadar korupsi, santri mah jangka kuburan. Ya Allah ya Rabbi, pikiran bupati mah hanya pikiran duniawi, tapi santri jelemana kuari diuk di dia, hatena mah dijahe. Lain salah aing ngomong. Di akhirat. Jadi jasadnya di dia, tapi hatena nu di kuburan. Hatena anu di sorga, hatena nu keur ditimbang. Eta kan dimensinya luar biasa santri mah. Bupati mangan saukur ruang riukup dengan skala duniawi, camat gitu kene, polisi gitu kene, urusan akhirat dan pikiran dunia. Santri, masya Allah, atau komo kiaina, kos kiai pikiran nanggus di ditu banyak nama, di mana di ditu, ya Allah. Nah, balik deh. Awewe anak raja, masya Allah, masya Allah. Carita gelis teh kan di dieu mah di Cilejet hese neangan gelis. Atuh hese. Lamun kamari ka Maroko, pikiran kula di Maroko teh jelema wah harideung sebab Afrika. Pasti kajadian kumaha ge ieu beungeut seeng kabeh. Tapi barang datang ka ditu ya Allah gareuli sore di Maroko teh. Ternyata Afrika Utara mah paruti. Deket ke Spanyol tinggal nyebrang 20 menit naik feri datanglah ke Spanyol. Masya Allah nya jarangku paruti irung mararancung bulu mata berhenti cikula di luar dugaan je orang Maroko. Orangnya paruti baru legarelis. Begitu dek balik ke Turki, Haji Pendi mambung balik. Iya dah mambung balik jangan main mau mal balik cenah. Kunaon? Hayang di dia bae. Ai kitu dek naon Mang Haji? Garelis jasa cek cenah. Hayang mah betah di dia. Heuh. Atuh betah ge ke pikir heula Mang Haji bogoh ka urang di itulah kasia bogoheun teh. Ternyata teu bogoheun balik sia. Kebogohan sanu boga tuh kepotongan kieu ya Allah. Nah iyalah taya gareli gelis da pohara anak raja. Oh lamun geus carita anak raja gelis atuh sugih aya dinyan, wawasan aya dinyan, harta aya dinyan, geus eueuh cawade. Eta anak raja nu geulis teh geri muriang masya Allah kari mimiti medis dokter nu mana bae dipanggil kadinya tensi darah bere obat datang deui dokter di scan bere obat geus puguh di ronsen bere obat tetep teh cager masya Allah karim. Akhirnya beres medis dukun didatang-datangkeun wah ti Sukabumi mah geus puguh dukun teluh malulu datang-datangkeun kena teluh bari di budak coba panyakitna naon cenah teu daek dahar teu daek nginum jeung peureum bae dahar teu daek nginum teu daek peureum bae masya Allah mun leumpang kudu digendeng. Dukun berbagai dukun didatangkan tetap tecak. Terakhir kiai, emang gitu kiai. Terakhir baik kiai. Asal ngajual tanah hese ka kiai. Asal hayang ka awe-awen teu daekeun ka kiai. Ai kitu mah ngajual tanah laku atuh tilok datang ka kiai. Tilok tolol teh jelema nya. Aju kiai marah tuh ulah emang kos gitu kiai mah. Zaman Kangjeng Rasul di berbagai daerah bahkan negara datang ke Kangjeng usul berbagai permasalahan. Kangjeng langsung nunggu wahyu diselesaikan ku Kangjeng
namun Kangjeng seperti eta dilanjut ku para khulafaur rasyidin seperti gitu, dilanjut ku para tabiin, dilanjut ku hari ku para ulama warasatul anbiya. Oh, datang ke berbagai daerah. Waalaikumsalam. Naon nih? Incu leungit. Minta cai. Sakieu teh incu. Incu dah umur sabaraha? Umur 17. Lalaki teh awewe. Alah. Atuh ieu mah ku cocodot nih. Ka kiai datang dah. Aju kiai dah kok. Atuh biasa bae sapira mere cai ya. Minum. Beres geus ulah hese-hese. Waalaikumsalam. Ceri subuh-subuh salat mencan. Naon teh? Meul kotor leungit cekeuna. Di mana leungitna? Di imah. Di imah si leungit kula hudang geus ngajemblong lawang. Atuh sia mah penting teh hudang emang tilok cekeuna. Urang mana sia Cilejet? Goblok sia. Tah. Men cai deui. Terus kos kitu bae terus. Geus we. Waalaikumsalam. Naon di mana? Tetangga beladinya. Naon? Kula deuk hajat isuk minggu. Ayo naon tuh ka dieu? Minta cai supaya ulah hujan. Terus kitu banda. Ayo, den teh cai kasih eta tah. Bere cai. Hujan ngegebrek bae. Eueuh teureun-eureun. Anu biasana hujan tas lohor ieu ti isuk. Masyaallah, ai bere cai nu bener ji. Make jampe atuh. Kiai mah kos kitu. Nah, ieu kuari ka kiai berbagai kiai geus didatangkeun. Dijampe ku cai, dijampe ku mantra-mantra, dijampe ku ayat suci Al-Qur'an, dijampe ku doa-doa, tetep bae teu daek cakeun. Bapana raja jeung ratu bingung. Akhirna aya baheula kiai nu walah wahwaleuh. Disebut lain kiai dikiaikeun, disebut kiai santri teu boga, majelis taklim teu boga. Tapi manjur mun baheula mah Abu Nawas, belah dieuna aya deui Bahlul, belah dieuna di Tangerang mah aya Mang Hani, aya deui ka Mang sagarana Ki Musa, tah anu kos kararitu tah. Anu sok di kamar cicing, di keluar tilok, naon tilok sebulan 2 bulan. Ke sakali keluar didareulekeun ku jelema. Tah, bisi di dieu salaki ibu kitu di jero kamar bete keluar-luar. Nah, ieu geus ngade bu ye. Tanya gede hutang meureun. Sugan teh ibadah horenganan, kreditan teu anggeus. Masya Allah. Nah, aya tak kiai model gitu. Jago kiai kitu bahkan. Sebab dimensi nangan lain sakadar dimensi zahir, makin dimensi batin. Lamun kiai ngan sakadar makin dimensi zahir, dimensi syariat, kiai lumrah, kiai pasaran. Maksudnya di pasar ge embala kiai kos kitu mah. Tapi dimensi batin. Masya Allah, dijauh kene geus kadeuleuh mun awewe teh mah. Lain deui bangun eplok cendol ieu mah. Tah sia tah mah. Tah ieu kiai datang. Begitu ku kiai dijampe teu daek beuntar. Tiup teu daek beuntar. Teu daek beuntar. Neng coba bentar. Neng pernah teu ka Mesir? Pernah teu ka Yordan? Pernah teu ka Baghdad? Pernah teu ka Mekah? Daek teu diajak ka Mekah? Ka Baitullah? Madinah, pernah ka Madinah? Daek teu mun diajak ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul? Pernah teu ka Uzbekistan? Bentangan, hah? Uzbek? Beda ya. Ngadenge lemburna bae geus ngorejat. Tah. Si ieu pan baheula boga ka Bogor orang Bandung. Tah lamun keur gering ngadenge Bandung bae hudang.
udang kakara kayak ada ke Bandung nadang, aduh langsung bernostalgia inget, oh Masya Allah tak ya gitu barang ada yang Uzbekistan langsung udah neng pernah ke Uzbek pernah daek mau diajak ke Uzbekistan udah daek oh, bebe ajak tuan raja ieu mah diobatan ku dokter medis moal cager diobatan ku dukun mantra-mantra moal cager diobatan ku kiai moal ieu mah kudu diajak ke Uzbekistan kok bisa gitu tuturkeun be cager geura ge. Ayo guys cek raja Turki Uzbekistan teu sabaraha jauh masih satu daratan berangkat ke Uzbek neng di dia sugan aya nu kenal di kota Uzbek aya cek jana bari senyum teh aya lingsem di mana neng di ditu di kota aya di kotana di mana pas aya di huk di dinya aya toko emas cek jana tah kula kenal jeung di dinya. Ya Allah begitu didatangkan kadinya iya teh muhun langsung hudang padahal mah geus 4 bulan teu dahar teu nginum hudang langsung nu boga tokona seorang pemuda nu ganteng teh ya langsung nunjuk ieu ge sarua iya ho itu ho lah langsung jana pelukan Dinda sayangku Masya Allah. Nah iya penyakit anu luar biasa ternyata penyakit cinta ngelehkeun sagala-galana bapak teh dianggap emak teh dianggap batur jeung rekan sekitarna teh dianggap bahkan dahareun jeung inumun teu hayang sama sekali tapi teu jadi gering itulah cinta begitu kapanggih jeung nu dipake ka cinta Masya Allah sehat kabina-bina eueuh tanda-tanda gering sama sekali eueuh tanda-tanda nah iyalah manusia cinta ka manusia geus bohokeun sagala rupa. Iya carita-carita Jalaluddin Rumi nukula kamari mantes di Maroko teh ka Turki di Turki langsung ka konya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi salah satu caritaan Imam Jalaluddin Rumi iya lamun eta awewe cinta ka seorang lalaki poho sagala-galana urang anu bakal ngaharep ka Gusti Allah ngomongna cinta pernah pohoan naon urang pernah mau pohokeun naon cinta urang ka Gusti Allah hayu coba pernah tante mau pohokeun anggal tengah peuting cinta ka Gusti Allah hei anggal hei kasur sakedeungnya 2 jam dek ditinggalkeun hampurannya ku cinta jasa ka Gusti Allah maneh cicing heula di dinya teh ke geus 2 jam karak balik deui ka dinya mangga bae cek anggal teh kacai nyana beres kacai salat anggal geus dada sini cek anggal sini anget ge eleh urang ku anggal ye nu sagede kieu biasa gede kieu ye kolot lah sakieu mah hartina geus moal panjang deui jeung moal lila deui pasti kalebur aslina nyana tahajud titah kukula Allahu akbar ai tahajud di kamar pamajikanana Masya Allah khusyukna luar biasa khusyulah begitu asyhadu an la ilaha illallah ngacung pamajikanna nyingkap pan anu ngacung 2 lain normal tolol aja nu ngacung 2 pohoan teh assalamualaikum deui oh ini dia masa tahajud gos kitu sakieu nu kolot teh gos mantak lamun tahajud wayahna Haji Im adi ulah sok di kamar pamajikan misah atuh mal anggeus eta sok ngacungna asyhadu an la ilaha illallah jadi 2 lamun awewe cinta ke seorang lelaki kaedanan ngarana poho segala rupa
urang pernah pohon naon ku cinta ka Gusti Allah lamun henteu pernah aya nu ditinggalkeun jeung aya nu dipopohokeun bohong berarti cintana urang bohong berarti cinta urang ukur diri urang cinta ka Allah geus datang ka mana dibandingkeun jeung cinta seorang wanita ke seorang lalaki anu geus luar biasa meakeun jeung ngorbankeun sagala rupa mulai ti kuari ente jadi kiai geus datang ka mana si cintana ka Allah sehingga tasbih ieu diputerkeunana sabaraha kali sapoe tasbih sok geura ayo tasbih dibawa bae itu tasbih sugan teh mamaca subhanallah lain kana kabayar moal kudu teu beres bener ente seorang kiai geus datang ka mana sandangan kiai isin di kiai-kiai di dunia di akhirat ternyata orang bajingan hanya kepentingan partai hanya kepentingan organisasi hanya kepentingan duniawi kiai mah julukan akhirat lain jang dunia kunaon dibawa ka dunia tolol da kiai teu bisa kos kitu kade isin di harapan Allah lamun endek jadi kiai cara Gus Dur sok jadikeun cara Gus Dur contoh jadi presiden Indonesia ku aing rek disyariatkeun ngan gagal teu kuateun Gus Dur balik pakai celana pendek oh masalah tapi geus berjuang walinya nama nah diri urang di partai geus datang ka mana di organisasi geus datang ka mana lamun urang ningali dina kitab Tanbihul Muqtarin pang musibah pong gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai aing mah nitip ka Haji Iim bae ka adi aya nu lain malah jadeng-dengeun ieu kajeun ka neraka ge Im asal sia bae ka surga Im kajeun deung-deungeun mah musibah pang gedena kiai nu tadina wow ka kiai wow jeung ahli Allah kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina presiden diwauhan teh karena hayang pamerena kapolres diwauhan hayang pamerena TNI diwauhan hayang pamerena musibah panggedena bagi kiai kos itu mun teu percaya paeh ge rati lah silakan kiai mah jeung kiai bae waktu negara acak-acakan sia asup ke negara acak-acakan iya tuh komo lamun henteu masalah tapi geus datang ka mana ka beneran berjuang sia ayo coba kiai mantap kula dibujuk titah ieu titah ente aya nu mere kamari mah duit sakitu dihitung gede leutik namun leutik mau aing mah jadi ditangtangan kula mah bupati deuk mere ka kula berapa bupati mau ngasih saya ciknya nanti aya 200 juta harta aing leuwih tibatan 200 juta jeung bupati jeung aing sugihan aing digos ku kula ieu pokon kitu cenah ge atuh jelema sugih mah teu kudu dibere aing mah jah sugih mah aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna bila perlu sia disumbang ku aing sia bupati tak kudu bisa kitu Im jadi kiai mah ulah hayang disumbang malah nyumbang ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang ulah kudu camat nu nyumbang besi susah camat jang naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu mending bangunkeun ka jalan maksudna kunaon eta Pak Bupati ieu masyarakat geus mengemis kami cenah ieu blok deui aing mah asana sedih ngadai kitu ja aing bae nu lain camat sedih atuh komo sia meureun camat ya Allah ya Rabbi ta camat kasedih bejakeun atuh ka calon bupati nah itu sumbang ta jalan ta rawatan lain dek dibangun dek dirawatan itu dirawatan mah tuh di batuan doang seting begitu gen tama urusan pembangunan iya urang mah kuari mah ngurusan ka cinta urang geus datang ka mana ka Allah ente jadi pejabat kade moal salilana jadi pejabat loba anu keur ngajabat paeh Masya Allah pang rugi-rugina jelema keur ngajabat paeh sebab tanggung jawabna
sabaraha janda, sabaraha fakir miskin, sabaraha yatim. Ketika ente jadi lurah, kerja di lurah paeh bakal ditajakeun nyantuni janda kaya, janda miskin. Alhamdulillah cak lurah. Wow, tanyakeun ge sabaraha janda nu diberean. Nu mana sia mere? Tuh nu di pojok. Nu imahna eta teh. Sama janda ngora. Heeh. Jahe. Atuh kudu dibejaan atuh kos kitu mah. Ya sieun ge osok mere. Nah gitulah para jamaah. Ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke di hareupeun Allah isin di kiai-kiai di dunia, ternyata di akhirat lain kiai. Kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ke mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Sok geura. Jabatan makeun bae teh urusan dunia, urusan diri urang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim teu saha kiai, ustad, santri, pejabat nu kaya, nu miskin, wabeh tama bakal jasa. Mantak ngaji gerage kade. Ente jadi naon? Abi mah cenah di partai geus datang ka mana mawa partai. Pernah ikhlas henteu kiai di partai lillahi taala, Allahu akbar. Ayo. Lamun teu ikhlas atuh naon digawe? Ikhlas ya lama demi bangsa jeung negara. Beneran. Mun ditanya ku Allah mal izin. Ih, ulah kitu jeung aing mah da kitu bae. Ayo sia. Maksudna naon? Ragap diri geus datang ka mana dumadeheus ka Gusti Allah. Urang seorang pedagang kade dagang aya aturan-aturanan. Urang seorang petani kade tani aya aturan-aturanan. Nah, lamun tadi cek Jalaluddin Rumi, seorang wanita cinta ke seorang lelaki, poho segala-gala, teu bisa diobatan kecuali kapanggih. Itulah seseorang anu mencintai Allah, kecuali kapanggih jeung Allah. Di mana sih sebenarnya Allah? Hayang kapanggih ya urang jeung Allah. Di mana nu sebenarnya Allah? Duh di Mekah Allah mah. Aya ge di ditu. Di mana sia kapanggih jeung Allah? Apan urang ka Mekah teh ya, ka Mekah. Eta teh menuju Baitullah. Baitullah eta bait didapatkeun ka Allah, imah Allah. Artina aya Allah lah di dinya. Allahna di mana? Atuh tanyakeun ka Ki Haji nu geus pernah ka Mekah. Tanyakeun tah sieu tah. Kiai. Cak manusia. Allah alam cak Allah mah. Sieu kiai sarua. Malah tambah kuyai mah. Kuya dicai mah. Kiai haji pejabat nu geus ka Mekah. Eta kapan urang teh dijulukina ge duyufullah, tamu Allah. Ya adik kula ye kabeh tahun ieu insyaallah bakal berangkat ka Mekah. Mantak ayeuna walimatu safar teh. Eta dek silaturahmi ka Allah. Wah keren amat. Ndek jadi tamu Allah ke Mekah. Berangkat. Numantak khutbah nage di Mekah teh wa ya duyufallah, wahai tamu-tamu Allah, lain tamu raja, lain tamu gubernur, lain tamu Arab, tapi tamu Allah. Urang ke Mekah berarti jadi tamu Allah. Di mana Allah? Sok geura ka Baitullah. Kapanggih jeung Allah? Henteu. Kapanggihna jeung sa? Urang Pakistan susuna gede. Masya Allah. Pohara. India gitu kene. Aya di Baitullah. Urang Turki nya garelis di Bahenol deh. Tah kula barengan jeung ieu ka Mekah ye. Bareng tah jeung ieu kabeh tah bareng-bareng lah. Kunaon eta keur toab? Masya Allah. Nyekel HP, shooting. Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa tasdiqum. Kula greget jasa kajana tah. Nya mah di shooting nya tuh. Oh, geus teu inget ka Allah kan berarti ingetna teh ka gambar. Tasdiqum bi kitabika wa wafa'um bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabi terus. Masya Allah. Geus beres teh atuh. Nah, aya cenah ka di dieu. Urang bisa nempoi jam saksi goblok teh coba eta. Tok kolot-kolot eta. Masa kos kitu toab. Ya Allah, mantap kula ngadoa ka Allah. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, hampura abi mamawa jelema model kos kieu. Kahareupeun Gusti hampura. Sugan teh kieu. Gusti ieu mah hiji bae lah
panglengitkeun tah HP-na cek ulah teh supaya isuk toab ulah disoting deui. Alhamdulillah diijabah. Pas isukna teh ngalamun benyana di hareupeun hotel kieu. Maji kunaon ngalamun? HP leungit. Cek ulah teh diijabah itu Gusti Allah. Geus leungit kabeh. Yordan Mesir pada teh ka Yordan ka Mesir. Kabeh beak di HP eta, ludes kabeh. Cenah ngalamun bae. Eueuh kabeh cek. Mesir eueuh, Yordan eueuh, Mekah, Madinah eueuh kabeh cek. Boga cek nya boga pagawean naon nya bisa leungit. Pagawean naon? Sia teu sopan. Di Baitullah si soting-sotingan. Karangnya na enggak. Ieu sakieu geus kolot ge kos kitu tah pagawean. Ieu contoh nu teu hade ye. Lamun aya jelema datang ka Semarupil Qurhi. Waalaikumsalam. Dik ka mana ente? Ulah yang kapanggih jeung mama. Maksudna doana. Doa naon? Kulah dek berangkat ka tanah suci. Sia ka tanah suci dek naon? Cicing nya. Ya dek laksanakeun ibadah haji. Maksud ibadah haji dek naon? Ya yang kapanggih jeung Allah jadi ditu makom ijabah. Hag. Ke balik ti Mekahna. Balik ti Mekahna. Kuaing ditanya kapanggih teh sia jeung Allah. Jeung kiamat ti guru. Aya satu doa anak baik kiai supaya kapanggih. Hai doakeun. Datang ke Mekahnya Nabi. Aing kamu balik ti Mekah. Ditanya ku guru kapanggih teh jeung Allah. Kumaha aing ngajawabna? Ieu kapanggih jeung Allah kumaha? Masya Allah. Beres dah munggah haji, datang deui ka imah ka Baghdad. Tanyakan ku Syekh Maruf. Geus ka Mekahna? Entos. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Dahar geunah. Ngeunah jasa cekeun. Aju aya teu ieu babalajaan. Sajadah meuli cek nya teh susur meuli alhamdulillah. Balik deui sia ka Mekah. Balik deui sia ka Mekah. Teu sah sia ibadah haji kos kitu. Pan bisa teu sah? Balik ti Mekah sih. Dongengna dongeng hees. Dongengna dongeng meuli teh kokoneng. Masa ti Mekah meuli tiung dongeng teh. Ai ka Mekah mah kapan kapanggih jeung Allah. Ai sia dongeng teh Masya Allah dongeng nyamin di ditu. Dongeng engkeuy-engkeuyan leumpang ka pasar toap Masya Allah lain heuheuh sia tah goblok. Jadi lamun hayang jaho jelema mantas di Mekah hebat henteu ieu hasil ibadah hajina tanyakeun geura. Tah tanggap ku urang. Kumaha ente di Mekah? Oh alhamdulillah Masya Allah. Kula mah eta di Mekah ngeunah hees. Geus berarti hees bae teh jelema di Mekah. Alhamdulillah cenah kula mah hotel ge tarariis di Mekah teh. Oh kabeneran jasa. Berarti urusanna jeung awak. Alhamdulillah cenah dahar ngeunah nginum ngeunah beuh pohara jasa teh jaritakeun kapanggih jeung Allah mah. Tuh iya bae nya ge kitu meureun. Anyar balik umroh tanya. Ditanya ku kula kapanggih jeung Allah henteu, jeung onta kapanggih. Gila. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata di Baitullah. Baitullah lain sakadar Baitullah, tetapi ini adalah tempat ibadah ke Allah nu paling deket. Aya Allah lain di Baitullah baik, tetapi paling deket hadirna Allah di dinya. Ulah sambarangan di dinya mah di Baitullah mah makom ijabah. Dideleukeun ku Gusti Allah lain di dinya mah di mah dagangan di dinya nu luar biasa. Mantak tingkah manusia, ucap manusia, pagawean manusia bener-bener keur disaksian ku Gusti Allah. Nah, balik ti Mekahna lamun jelema ngan sakadar caritana carita urusan dahar patali jeung awak, carita sare patalina ngan sakadar jeung awak, patalina jeung tiis, patali eta mangan sakadar jeung awak. Beli baju, beli pakaian, patalina jeung jang awak bae. Mana sih nu patali jeung ruh, kolbu ka Gusti Allah iraha. Nah, nu di pikiran teh eta. Hese lantaran kacinta urangna. Henteu sakumaha wanita tadi nu di Turki mencintai seorang lelaki nu di Uzbekistan. Poho sagala-galan. Mulai gerage urang tempokeun kumaha kuasaan Allah. Maha agung Allah, maha segala-gala Allah. Nu urang aya dina qabduna, nu urang aya dina genggemanana,
anu hirup urang pamere Allah injeman ti Gusti Allah sehat urang injeman ti Gusti Allah isuk pageta urang bakal babalik ka Allah amal naon nu bakal dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah eta nu kudu dipikir ente jadi polisi amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah wahai polisi ente jadi TNI ABRI amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah ai kafir mah geus puguh kafir mah ente makan muslim ente makan mukmin iman ka Allah kudu disiapkeun pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabanana jehehe ya Allah ya Rabb dah ieu nu mantak jelema ti mana-mana daek masantren eta teh yang mempersiapkeun aing kumaha engke geus bae ngora keneh umur 15 tahun umur 20 tahun sakola ge siapeun keneh deka mana sekolah deka UI, UII, ITB dan lain sebagainya siapeun kolot ge siapeun tapi di benak hati santri lain eta sekolah mah alah sapira sekolah engke aing lamun paeh waduh tanggung jawab di hareupeun Allah ku tah murnina santri kos kitu kadeleuna mah santri teh jelema padahal mah eta penghuni sorga mun hayang nyaho ka penghuni sorga tah santri kadeleuna isuk-isuk nya mah carang mandi itu aja udang cileuh we gede mandi dieu atuh can mandi can naon geus meuli wuduk pantolol tapi eta penghuni sorga nu sabenerna mah ji lamun hayang nyaho penghuni sorga teh eta santri lamun ibu bapak hayang nyaho ke penghuni sorga tah ka dieu isuk-isuk ka kaubong ka dieu ceng aceng teh sorga barau amat ceng atuh biasa bu penghuni sorga mah bau cenah seungit engke di sorga ieu mah karak calon doang bu lain deui ja ambeuna ieu alhamdulillah saminggu kula can mandi bu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sok geura ge asupkeun ka dieu nya loba jasa nu gagah nu kukula osok didongeng-dongeng di Tangerang di Pasar Kemis aya gagahnya lurahnya gagahnya sugih Lurah Madzen maot ngadadak atuh komos yang teu gagah modar sia mah masyaallah karim lamun paharto sugih aya di nyana gagah aya di nyana hebat aya di nyana maot RT mah koit sok geura siapkeun engke beuh masyaallah tah lamun tadi carita awewe mencintai seorang lelaki bebeakan pohokana segala rupa ukur cinta urang ka Allah geus sabaraha persen urang cinta ka Allah nu dikorbankeun teh tinggal introspeksi masing-masing kuarima rajana geuning rajana lintuh geuning masyaallah sarua jeung tadi didatangan ku dokter sababaraha dokter teh cager datangan ku dukun sababaraha dukun teh cager datangan kiai sababaraha kiai teh cager nah datang kiai nu tadi keneh anu bangsa sublah-sebler ya sublah-sebleh nya mah kancing salah ngasupkeun atuh salah salah kancing salah imah atuh kan nyengkleh di dieu pan ai kiai naraka mah keren jas dipake kiai naraka eta kos itu ai kiai sorga mah cuek sarap-rapna wae lah kumaha kapanggihna sapira nutupan aurat geus teu hayang ka itu katangen ku makhluk ku manusia lagi Gus Dur lamun urang ningali pakaian kula sok sering memperhatikan Gus Dur sering salah imah kancingna salah Gus Dur eta presiden aju make nanya nama sebelah naon bae aya batik-batik anu panjang-panjang anu pendek-pendek nya kadang-kadang pakai kaos datang kula ka imahna pakai kaos ini siapa ini kucu oh iya keur make kaos kan eta tapi kan nya memacaan kitab bae di imah ge di imahna di dia di Ciganjur kitab Masya Allah Ihya Hikam dibaca aku nya ya Allah wahara jasa ta Gus Dur mah ya Allah ai kiai ieu koran pejabat lain naon lain ya Allah deres koran ge nu bener mah anu susunannya yang klete aya ieu si kiai ku goblok-goblok deui ieu mah di ditu teman di Tangerang di Bogor baleuih parah
Nah, para jamaah iya si raja teh raja geus teh cager datanglah kiai eta. Begitu datang geus sababaraha kiai terakhirnya na. Raja di mana? Di kamar. Jangan asup ke kamar. Raja bentak. Cak dia. Teu kuat. Lain lawanan cak geus. Kita raja kok emang enak enten. Itu ayana. Aduh, parah. Maksudnya parah. Bejakeun coba bejakeun. Kira-kira marah moal raja mun dibejakeun. Coba tanya ke raja. Tuan raja. Pada kituan cenah parah cek kiai ieu. Aju. Kira-kira mun dibejakeun marah apa moal? Moal. Sok bejakeun naon coba? Lamun nu neluh saha nu neluhna? Lamun nu nyihir saha tukang sihirna? Lamun penyakit medis coba kumaha carana coba moal marah. Datang deui teh kiai ka dieu. Tuan raja. Ternyata umur tuan raja 28 poe deui. Hah? Lo bener. Heeh. Nurutkeun sekolah 28 poin makana tadi ndek marah moal. Mun kira-kira marah mah moal kula moal ngabejakeun. Lantaran tadi titah bae cenah moal marah. Umur tuan raja 28 poin. Masya Allah, cak raja. Lagi satu nuhun cak kiai nuhun. Langsung nyana ka pamajikanana, ka asistenna sajadah turunkeun sajadah. Sajadah amparkeun, tasbih lu gede. Ayo bawa ka tasbih, susur, ulah nu letik-letik sagede pereup. Ayo ka dia. Dibawakeun. Oh, Masya Allah dipayang, kacai, langsung sholat Allah. Masya Allah poe eta terus bae ditawaran dahar ge tuan moal. Wah, naon hartina dahar 27 poe deui aing. Geus teu kudu dahar teu kudu nginum moal. Aing ala kadar jang nangtung bae mah heulanan. Aduh langsung sapoe kakarake 2 poe. Teu eureun salat maca Quran, tas Quran maca sholawat teu eureun zikir. Geus teu meunang aya nu ngajakan ngobrol ka jana geus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allah. Baca sholawat. Geus 2 poe. Masya Allah dahar geus teu dibere hayang nginum teu dibere hayang. Nah, ku hari geus 8 poe. Berarti tinggal sabaraha deui? 20. Beuki ditingkatkeun ibadah ka Gusti Allah. Weh, pohara beurang peuting geus. Datang ka tarangna ge hideung. Sikut hideung. Tuur hideung. Urut sujud bae ka Gusti Allah. Geus 15 poe harideung kabeh. Ieu ge lamun dibuka harideung. Tapi budug. Lain urut sujud ieu mah. Aya tapak baheula keur mondok. Kukula gesok ditaliti, harideung maju lah omong. Oh, ieu mah penyakit santri. Santri baheula santri kuari mah tilok anu budug. Mana aya santri kerasep kuari mah santri. Awewe ge tilok budug jak kuari mah. Paling ge koreng be. Kuari geus 15 18 poe. 10 poe deui. Terus jana ningkatkeun ibadah. Ya Allah ya Rabb. Tinggal 2 poe deui. Nya geus wasiat ka pamajikan. Kiai eta tilok mislek di mana nyaritakeun sakaligusnya nama bener bae. Maka bapak kuari nyerahkeun kerajaan sok saha nu hayang ka anak besi anak hayang mangga bapak geus coplok tina kerajaan. Hiji nomor kedua bapak kuari geus embung cicing di dieu hayang cicing di gubuk bae dek ibadah bae ka 2 poe deui bapak. Geus ditinggalkeun ku nyana kerajaan dibikeun ka anak. Pamajikan geus diwasiateun ka deui harta nu aya bagi-bagikeun. Jeung jana geus tinggalkeun kerajaan cicing di gubuk 2 poe deui. Ulah aya anu ngaganggu abah ibadah ka Gusti Allah. Beres sapoe deui teh sapoe deui. Pas 28 poe nya geus kieu. Nungguan assalamualaikum malaikat Israil. Asal kertek asana ieu. Asal kretek asana ieu
Terus datang ke zuhur can aya. Datang ke asar can aya. Maghrib can aya. Can aya. Oh, berarti mungkin isuk ke 29. 29 ngana geus nungguan mah ngana teu eureun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus 29 zuhur can aya. Illallah, la ilaha illallah, asar can aya. Terus 30. Can aya keneh Pak. Geus liwat 2 poe aing. Geus liwat 2 poe cek. Anak asisten panggil kiai ka dieu. Anu cenah cak kira 28 lewat ieu. Panggil coba ka dieu. Apa salah jana di Lauhil Mahfuz? Apa kumaha? Coba panggil. Panggil deui kiai. Kiai. Cenah cek kiai sabaraha poe kula umur? 28. Di hari tadi dihitung ka dia geus 30 kan geus lewat. Oh, masalah. Lain masalah gitu. Iku balalakona. Kieu nu jelas mah kiai tuan raja hiji tuan raja awak jadi ramping kan guari henteu gendut teh atuh bener ja teu dahar-dahar cek gendut dahar teu nginum teu besi paeh pan guari kan langsing bener. Nomor kedua tuan raja salila kamari jari raja inget teu ka Allah henteu tapi guari lain inget deui cek gendut sajadah gitu menang ditoel kudu ngampar bae tasbih geus puguh nu dileungeun dikongkoyangkeun aya malah hampir jualan tasbih cenah kuana lain ibadah teman sama tuh. Nah eta rahasiana kuari tuan raja nu kamari jadi raja pernah henteu inget ka Gusti Allah teu pernah tapi ayeuna pernah kuari inget bae ka Gusti Allah kamari jauh jeung Gusti Allah tapi kuari kamari iraha tuan raja sodakoh tapi kamari makan nitah dibabagikeun ka pemajikan bagikeun ka fakir miskin bagikeun ka tetangga lantaran 28 deui bakal paeh. Nah kan kehadian tuan raja nya salat bae nya zikir bae nya maca Quran bae nya maca sholawat bae haju sodakoh teu eureun-eureun betapa luar biasa nah awak haju jadi hampang keuntungan tuan raja luar biasa bener aya kitu nama tapi kan tuan kiai ngabohong ulah cerita ngabohong kieu tuan raja datangkeun ka 40 poe sok geura bakal aya rahasia 40 poe sok digubuk cicing di dinya ibadah teruskeun sakumaha eta bakal aya sesuatu anu teu pernah kapanggih ku tuan raja sok teruskeun coba 40 poe maksudnya 40 poe karek paeh lain paeh ayo coba ente kan maksana penyakit paeh kege pasti paeh awas dah aing raja lamun 40 paeh aing teu paeh awas ya penjara ulah ngomong kos kitu laksanakeun bae ulah ngomong kos kitu laksanakeun kege paeh ibadah bae ngadan teruskeun tadi kan geus 30 jadi tambah 10 paeh Allah beres baca Quran zikir terus kuari geus 35 datanglah ke 39 begitu datang ke 40 Masya Allah aya sesuatu anu indah ya Allah karasa ku mata hate horeng nikmat ibadah ka Gusti Allah painganan kiai-kiai painganan wali-wali geus puguh Kangjeng Nabi geus puguh Kangjeng Nabi urang nabi-nabi jeung rasul-rasul nu bara heula ti peuting hudang teh nikmateun bangunna ibadah horenganan aya ngrenyet ngeunah teh ibadah lamun geus apal wau ka Gusti Allah nikmat urang mah nu mantak haju ieu maca Quran ge heuai bae heuai nyaho eta kalam Allah tapi bagi kula lamun aya nu hees keur ngaji kula mah bersyukur ka awak kula keur ngaji mingguan misalna atau malam Salasa aju murid hees kula geus nikmat perasaan nah mana kiai bisa nikmat berarti aing bisa nenangkeun jelema lain samarangan berarti aing ge
Batak mesti aya kiai di dia, aju ngaji mingguan, malam Senenan cara kuari. Aju murid HSB ulah dihudangkeun. Eta kiai hebat berarti, geus memberikan ketenangan ka murid. Sehingga murid nu hese-hese nya ada di dinya. Eta kiai lain sembarangan, rantai kabeh habak. Tah. Ialah Tuan Raja manggihan kanikmatan anu luar biasa. Panggil deui kiai tita ka dieu, kiai panggil dipanggil. Bener yai horenganan ibadah teh kungeunah paeh kan? Paeh. Naon ieu nu paehna yai? Nu paeh teh kahayangna. Anu kamari mah ajol-ajolan hayang boga apansa. Wani ngridit. Urang Cilejet mah pan garoblok pan kabeh ge. Wani teteh nyebrang ka sorga melalui neraka heula ku ngridit. Eta kahayang eta kan cilaka. Nu kamari kahayang model eta, eueuh cek Tuan Raja. Nu kamari hayang naik jabatan teh, eueuh kamari mah hayang jadi raja, teu hayang sama sekali. Kamari mah hayang ngalobaan tanah, teu hayang. Kamari mah aduh teu meunang neuleus selir-selir. Geus kieu bae nu mana poe ieu nu mana nu itu nu jangkung nu kamari. Nu pendek nah iya bangunna ieu semampai bagus ieu hitungna kitu kuari mah teu hayang deuleu awewe kos deuleu kadal bae maksudna kumaha tuh kadal urang lamun urang keur diuk aya kadal teh biasa bae sugan urang kerenyet resep ka kadal teh henteu atuh henteu tar badak urang lamun geus jadi ahli Allah awewe liwat ka dieu atuh biasa bae jajar ora ieu kecuali geulis lain deui atau can jadi ngaranna tah potongan si ieu tah mah tah ternyata paeh kahayangna nah di dieu lah horenganan jelema nu endek ngadetengkeun diri ka Gusti Allah kudu ahli Allah moal bisaeun nungtun ka Allah lain ahli Allah sakumaha moal bisaeun nungtun perpolitikan lain ahli politik sakumaha moal bisa nungtun perekonomian lain ahli ekonomi keun politik jeung ekonomi jeung budaya mah tama urusanana urusan dunia ieu jelema nungtun ka Allah kudu nu geus wauh ka Allah lalauna cara ngaji amil heula ujug-ujug jurumia geus beres amil naek ka jurumia sanggeus naik ka jurumia amil poho deui bolak-balik di dieu bae amil jurumia kos kitu lalaunan sagerage masyaallah karim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ternyata urang deuk ka Allah kudu wauh ka Allah nunungtuna kudu wauh ka Allah ai Allah di mana ai Allah mah tuh hese jaritakeunana da Allah mah aya di mana-mana maksudna kumaha urang kuari mah ngawauhkeun ka Gusti Allah mah kudu ngaji tauhid heula nu wajib di Allah sabaraha nu mustahil di Allah sabaraha nu jaiz di Allah sabaraha engke timbul keyakinan tak lamun geus innahu ya'lamul jahra wa akhfa wa yakhfa Allah mah maha uningan nu samar nu jelas ya Allah ya Rabb sedangkeun Allah ningalikeun teh lain ka awak urang ningali ge ka qalbu urang innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum awak mah kudu dicaritakeun ku Gusti Allah ja urang ge neuleu ka urang neuleu urang ka diri urang neuleu ka batur neuleu tapi qalbu urang nu boga rasa jeung ngarasakeun adalah urang Allah selalu neuleukeun lamun urang geus wauh ka Allah isin ketika hate urang ngalayab lain ka Allah ketika hate urang lalancongan nu dipake ke bendu ku Gusti Allah loba jelema anu di luhur sajadahna bagus jasa pohara salatna make jubah boy di masjid ge masjid kubah emas pan pohara eta wah lain lalagaan Allahu Akbar ngageleger Allahu Akbar lagi kunaon ai hatena aya di mall ieu kan lalakon kos kitu eta coba supaya sadarna tungtun diri urang ku urang di ka Allahkeun melalui pengajian sok gerage
melalui pengajian-pengajian nu aya di dieu nu aya belah ditu nu aya belah ditu supaya wauh ka Gusti Allah abeh kenal ka Gusti Allah ngeunaheun geura lamun geus kenal ka Gusti Allah kudang ti peuting eueuh ka sieu dak we ja ieu mah pot ti peuting sote pedah panon poena we katutupan ja ieu kene kamarna ieu tempatna ieu tadi cak anu nyambut ya ih sebenarnya baca kula lamun dia teu dicangan masieun cak geuna di dieu ye sebab beureun loba kuntilanak kan kalau kuntilanak atuh karasaya kuku lagi murigak bulu sebenarnya ge loba ye kuntilanak di dieu ieu mesti ada ieu di aya ye kuntilanak aya kuntilanak lalakina tah ieu ye aya ye genderuwo malah mah ieu mah nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka silaturahmikeun geura urang ka dulur urang abeh nyambung silaturahmikeun geura diri urang ka guru urang abeh nyambung silaturahmikeun geura ka para aulia Allah abeh batin urang katungtun belah dituna silaturahmikeun geura tawafkeun diri urang ka Allah di mana di Baitullah jauh amat Baitullah kudu ka Mekah di diri urang ge da aya Baitullah tuh lamun Imam Ghazali nyaritakeun lamun ieu Mekah terbuat tina taneuh awak urang ge taneuh Mekah aya Masjidil Haram terbuat tina taneuh diri urang ge taneuh lamun di Mekah aya Baitullah qalbul dunya di jero Masjidil Haram aya Baitullah paranti tawaf di awak urang aya qalbu paranti tawaf wa tahhir baiti lit-taifina wal akifin sok bersihan eta Baitullah tahhir baitia jang nu tawaf jang nu salat jang nu itikaf bersihan geura qalbu urang tawafkeun ruh urang geura di dieu teu kudu hese-hese deui ka Allah mah dunia langit bumi katut eusina dibasupkeun ka jero qalbu moal asup tapi nu nyieun dunia Allah bisa aya di qalbu mukmin aya Allahan di qalbu mukmin teh deuk kumaha ge tinggal urangna bae ngoprek geura ge ya Allah ya Rabb singkapkeun di jero hate urang supaya aya rasa kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala nah ieu urang keur ngaji kuari urang keur salat urang keur maca Quran lawang langit dibukakeun ku Gusti Allah bagi jelema anu geus inkisab kadeule breh langit kabuka urang lamun geus salat langit dibukakeun ku Gusti Allah tah tuftahu babus sama lisa'atain dibukakeun lawang langit dua waktu hiji jang anu salat nomor kedua jang nu perang sabilillah tambahna katilu jang nu keur ngaji lawang langit dibukakeun ieu urang kuari teh dibukakeun langit set coba gadeuleu ka luhur ka ya Allah ya heuh tuh we langit da poe kitu mah langit lawang langit dibukakeun arti da dibukakeun teh kumaha eueuh hahalang antara urang jeung Allah malaikat keur nongton kuat urang keur ngaji asal lempeng ngajina bener lillah muatan nanaon ka Allah malaikat nempokeun oh kita ki haji nu kolot aya bae teh saha teh gana eta je di deuleu ka lauhil mahfuz tereh balik nama budak oh jahuisna geus lain di hulu teh jembut geus wisan jatuh tapi jangan mah kuat tilok gering anu mah nu tilok gering mah Firaun kan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah urang keur dihadiran ku malaikat komo Gusti Allah maha segala-galana dibukakeun pintu langit bagi jelema nu endek salat lamun urang boga rasa aing keur dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat Allah na hadir di diri urang ya Allah ya Rabb urang mantep salat bage Allahu akbar moal aya risi malesi kitu keneh nu endek perang nu mantak para sahabat para tabiin siap perang lilai kalimatillah lantaran naon kadeuleu sorgana kumaha hate ya Allah ya Rabb
kitu keneh nu keur ngararaji ieu urang kuari keur ngaji dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat didelekeun belah ditu cek malaikat di awal we ngararaji ya tentara Allah ya cek malaikat ambo ya tentara Allah bari nyusuan kieu cek lo masalah oh masalah dideleuk ka belah ditu aya nu keur ngalamu be tentara Allah keur kieu bebari nundutan cek malaikat ambo ya tentara Allah eleh perang meureunnya tapi hadirat ya karim nah kuari kembali ka diri urang ternyata horeganan Allah mah babarieun segede Raja Harun Ar-Rasyid segede raja anu tadi dicaritakeun segede Gus Dur segede Raden Patah segede Raden Syekh Syarif Hidayatullah segede Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja segede Syekh Maulana Yusuf jadi raja anu unikna jadi wali Masya Allah deket jasa ka Gusti Allah raja aya di nyana wali aya di nyana indah amat hirup kos kitu susah aya di sieu bajigan aya di sieu rugi amat tunjuk ke mana sih rugi jasa urang mantap tadi gua liwatkan gadinya teh set cek kula jalan ke mana cenah ieu ge Cilaku kok dek jalan ka Cilaku aya babaturan gua lah di dinya tah saha aya Kiai Haji Nawawi Putra Kidul Pani urang caricing di dinya salat bener tadi di darinya salat eta batur kula guru malah mah guru pernah dibere pelet kula gunyana ai kula manjur nyana nu merena henteu bari gawe jalan tah eta batur kula eta dicaringin nah lewat kadinya aya kelenteng kan di ditu cek kula teh itu mah kelenteng cek kieu teh heuh nyahoan nyana tah ka bab kelenteng mah nyahonya nya itu mah kelenteng kula geus nyaho jasa siapa yang kuno geus kitu cerdas amat sih aju ieu mana Cina-Cina na tah anu ngawarung-warung ya Allah ya cek kula cek kafir aya di nyana susah aya di nyana di akhirat dibeulem abadal abidin mun kurang direnungkeun rugi amat namun kuarina nyana kaya kapal boga kereta boga segala rupa aya aju di akhiratna nyana ka neraka kajen geus teh senang jasa di dunia na hayang awe Singapura aya heg hayo hayang mana hayang nu Prancis aya Paris aya hayang nu luar negeri aya maksudna luar negeri teh aya hayang anu kitu Afghanistan aya kuari mah ambal aya di Indonesia teh di Indonesia aya kuari murikak bulu urang lamun urang mengamati tentang wanita-wanita nu sok dibeuli teh naon ngaranna awe anu sok dibeuli naon ngaranna naon tuh nyahoan jasa ya kari aduh budak osok beren Masya Allah kunyahoan deh itu di Indonesia ya ente hayang orang Cina embal ya di Jakarta ulah di hotel HI di hotel HI tingkat sabaraha kahiji kadua katilu masih aman kaopat masih aman kalima kagenep kaditu geus aman jehe mangku mah gitu geus puguh hotel-hotel anu Amerika nu kamari jadi huru-hara dan lain-lain sebagainya teu dicaritakeun lah eta hotel anu sakitu bae geus mohara jasa geus puguh hotel Marriott mah aya hotel Marriott sia mah Maerot goblok dasar osok meureun ieu mah nya potongan Maerot teh ya Allah ya Rabb nah hayang orang Jepang aya Cina aya geus puguh Singapura geus puguh orang pribumi Karawang Subang Bandung ambal aya di Indonesia ya orang Cilejet ge aya eta bangunna ayo coba go ieu urang India ambal urang Arab ambal aya hayang urang mana geus puguh India geus puguh Uzbekistan ge buah loba Maroko loba jasa hayang urang mana perwakilan di urang teh awe beelian ambal aya loba jasa nah kuari urang sugih nya Cina nya kafir sugih belian di akhirat dibeuleum ge wajar ai tadi nu kaliwatan susah aya di nyana ngarokok ge make daun kaung rapi-rapi di akhirat dibeuleum saneng-neng rugi amat pan ari urang dieu mah sanajan ka neraka ge engke dicabut deui misalnya urang dieu ye tilok salat misalnya tilok puasa atuh ku Allah misalnya ka neraka keun wajar lah nya
Siapa bangun embung teh gitu. Sholat tilok kana neraka embung ku masih. Nah, misalnya aju kana neraka. Tapi tetap baik kan geus beak mata dosa-dosana. Ka surga aja urang mah aya syahadatan. Sebab aya Allahan di orang aya Muhammadan di dieu malah wauh jeung kiai-kiai. Ye, atuh pada lain lalagaan kos. Kula mah indah jasa tah lamun kos kitu. Jelema asup ka surga aya nu kaduhung jasa di surgana. Cerik bae. Di daratan kan kiai. Ikan surga mohon. Kok sedihin amat ya, sedihin amat di surga. Masya Allah, lain sedih-sedih deh. Kunaon? Aya waktu-waktu lu dipake poho ka Gusti Allah teh dia pake zikir. Duh, mun hayu terus bae pake zikir ngeunaheun jasa. Cak nyana nu pohona waktu teu pake zikir asana nalangsahat teh. Masya Allah. Pohara jasa eta. Pohara tak kos kitu tah. Jadi berarti kan lain lalagan tah zikir ka Allah, inget ka Allah teh tambah nilai engke di sorgana. Sehingga anu poho nyana jadi sedih eta hiji tah jadi kaingetan ka kula nomor kedua aya jelema dek di kana nerakakeun lantaran teu boga amal timbang amal salat ngaplek eueuh puasa eueuh batul mah Ramadan nya mah tilok komo Rajab mah tilok jasanya mah geus salat batur mah salat lebaran mah osok mah tilok lebaran ge tilok puasa zakat haji komo sodako mangges tilok mabok aya di nyana segala aya di nyana cek malaikat kana nerakakeun keheula cek Kanjeng Nabi ulah waka aduh waka bae engke heulana sugan aya amalna ceng maneh salat mah tilok muhun puasa tilok zakat tilok ngaji pernah henteu sugan muludan cara polisi hadir doang kan nyana mata polisi henteu cek na polisi mah surga lah aja hadir nya ge ngaji tuh simen teu pernah kula mah mun jaipongan eta kula insyaallah koprok kula bandar insyaallah remi ya alhamdulillah itulah anak buah kula termasuk polisi pengamananna eta alhamdulillah so tolol sih alhamdulillah siapa amalan sekali muhun sakira teh Aisyah ngaji teu pernah sugan wau ka kiai eueuh henteu ka kiai ge eueuh sugan kiai saha nu sok ceramah tah kiai Jablay sugan lah henteu kula mah teu wau Kiai Supendi komo eta mah teu jasa jeung embung wau cek nya ya Allah eueuh wau jasa barang dideuleu amalna dina bukuna pernah nyana embena lumpat diudag ku nyana liwat ka imah hareupeun kiai eta doang tah ngudag embe ka hareupeun imah kiai aju nyana nanya ieu masa imah kiai pernah eta doang cak Kanjeng Nabi aman geus surga cak ya Allah ya Rabbi nu mantak geus urang Cilejet mah teu kudu salat liwat bae ka imah kiai geus aman geus sakitu ge geus eta keur carita fadilah wau jeung kiai ku pohara-pohara teh Masya Allah datang ka liwat doang nanya ieu basa imah kiai sakitu ge geus boga nilai anu luar biasa atuh komo ngaji di hareupeun kiai mantak urang dieu geus ngaji di dieu saha kiaina saha nu magahanana geus ulah nyaritakeun ngarti ulah nyaritakeun paham geus bae datang ka dinya siap kopi teh beres geus aing asal hadir bae mah geus sok ada mah geus ngaji nundutan los gas ngopi deui lamun tunduh bae saember kopina goblok jawab tunduh bae saember si aing mah geus beres geus aing mah geus nah tunduh bae asup nya ka ember kieu kan da ieu kauntungan ngaji seperti eta batak di Indonesia mah alhamdulillah jaca kula mah eueuh-eureunna terus bae dakwah teh geus puguh muludan geus puguh rajaban geus puguh penutupan pengajian terus ngaji ngan ke disurtil ngaji nu bener jeung nu bener ai kitu mah bangsa muatan politik muatan negara lain ngaji teh mah kos kitu mah ieu mah nu lempeng ngajina nu bener-bener ngaji teangan anu bangsa ngaji-ngajina jang kepentingan lain ngaji teh mah kos kitu maksiat
maksiat mah aya nu rupa salat padahal maksiat ngeri urang, rupa zikir padahal maksiat ngeri urang, rupa ngaji Quran padahal maksiat ngeri urang, rupa ngaji di majelis salim padahal maksiat ngeri urang. Teangan supaya nu bener-bener ngaji menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu alhamdulillah ngaji dengan judul silaturahim. Kula kabehan ti Cilongo ka dieu kabeh saadi-adi lantaran ngalayat kapun adi Haji Iim, khususna umumna ka besan di dieu, umumna pisan ka ahli-ahli di dieu. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dicatet ku malaikat, dijadikan sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali deui doakeun pun adi di dieu, doakeun besan di dieu, doakeun para kiai di dieu, tur urang ngadoa jang kabehan mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala, urang maot husnul khotimah ke di akhirat urang bareng menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangaosan dina wengi ieu dicekapkeun sakitu randapan tina materi nu tadi dibahas tentang cinta. Geus datang ka mana urang cinta ka Allah dibandingkeun jeung awet tadi. Nomor kedua, hebat amat seorang raja. Kok raja bisa tepikeun kawauh ka Allah? Ai urang geus datang ka mana ngawauhan ka Gusti Allah. Mun hese bae teangan saha nu geus wauh ka Allah deketan menta cara-cara minimal urang wauh jeung ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wazidna ilman wa yaqinan wazidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.